Mentorong. Astagfirullah. Biasa lagi ditungtung bisa kecrek mah. Bapaknya dulur-dulur akan lagi padanya nulis bogoh kakuri. Nes. Tes. Ngajaran nih. Tes. Dapsen bud dapur seni jeung budaya. Dapsen bud dengan grup Calung Pentar. Itu asaha di dia mana ya tuh? Sering kali. Mentorong. Astagfirullah. Astagfirullah. Biasa lagi ditungtung bisa kecrek mah. Yang deket mana? Yang deket we. Halangan utang mempersilahkan gerak. Ari bieu aya toren murad. Kurang coba buat bagus. Sedekap berebut si toren. Aya ngagebluk. Toren. Yeuh, keprok gelas kali deh. Yuk. Kekejekan lamun tetangi sapoe hate getek asa dieleke kekejekan lamun tetangi saminggu jantung kaki duk raratu kekejekan lamun tetangi sabulan sirah jangan nilik-nilik kabili rara tereret akan tengah kita kayang kaki nolis bapaknya dulur-dulur akan lagi padanya nulis bogoh kakuri Pak RT jeung Pak RW nyarios kakang kasep kata nu geulis ngahete sukumur tulus kabatur ngadaboga deui di manehna nu ieu geulis kacida ngadaboga deui rada leuwih di manehna dina rupa nu ieu geulis kacida nah atuh dengan manehna loba bohong loba alasanna bikin cinta terkatuan kebaik ringo untung pekwe ayang gulung ge teu naon ngasaan geus sisa nes Tes. ngajaran nih Tes. Kok selain pelat wae. Tes. Halo, aing ngetes mic mah. Habob Halo.
Ayo deh kita ngekar. Bab galak. Urang teh berat Ya. laksanakeun. Tugas Kang. Tugas di Kang Wawan. Nyanyi tuh. Saeutik jeung gedena urang Mau misi Kang. mawa misi jeung pisi. Sanajan leuwih nonton tapi urang tongtonan kudu jadi tungtuna. Dalam rangka melestarikan budaya dan seni. Cakep. LB pisan. Aduh, naon teh? Kamu luar biasa. Urang di dia kudu bangga. Yeah. Kang Wawan teh dihormat sebagai bintang tamu. Iya atuh. Nyapugu atuh. Ngan kumaha gitu kan? Kudu bangga. Nya. Apaan aya bahasa nih? Pergunakanlah bahasa Sunda yang baik. Oke. Jadi sampai jangan sogotol. Sologoto, mereka ngomong ke Bener. Ongko cek manehna gunakan bahasa yang baik. Yang baik. Tapi mana salah? Udah tuh beneran dong. Hah? Nggak beneran? Sologoto. Ayo sih ada nyebutan. Sologoto. Sologoto. Ini si ada atuh sabok malin urang atuh. Emang, mana mah bener. Bener. Ada yang salah. Kalau Bener. ibu nanti ngumpul bener mana? Sologoto. Ada. Sogotolo. Kos lain kolot. Era ku komunitas seniman di dia tuh. Duk urang mencapakan bagus. Nah, atuh cedokan wae maneh sok sukri pisan. Aduh Sukri, ayo namanya Sukri. Namanya Sukri. Si Ade Sukariwo. si Ade anu salah ngomong, urang dicabokna. Si Ade Sabuna kumaha tuh? Hah? Kudu mah ngomong ke Sologoto. Bener. Si Ade mah lain tadi. Kumaha sih Ade? Sogotolo. Wes ya. Sain kolot wae. Sarwana. SpongeBob yang Mata lamun ngomong dia tong palabiut kurang oge. Ya. Mana masalah wae atuh? Palabiut. Palabiut lain palabiut. Pabaliut. Palabiut. Palabiut. Siapa mah sih itu nyebutan? Palabiut. Salah. Palabiut. Mana gara-gara mana ngomong salah Pak? Kurang cilakana. Apa guru pidato orang ngomong naon tadi gitu? Urang pabaliut ngomong atuh. Ayo orang Palabiut. anu bener mah pabaliut. Ya, jadi urang we. Aduh, ngomongan batu da omekan ku urang. Ya macet. Jadi urang cilakana. Ayo mana mah bener. Siapa Bener. yang ngomong? Tuh, nu salah mah itu tuh. Buk sia mah. Nya matak oge cek urang ge di sini pilin. Mung salah. Mung salah. Di sini pilih. Baik aja. Mak, kumaha manehna we aing. Sini pilih. Daripada aing cilaka. Bener kan aku udah bener. Amung, Di sini pilih. amung. Siapa semuanya? Ya. Dimaksa maneh mah. Gua respon bisa. Respon aing cilaka tuluy sia. Naon dipancong maneh ku si Agus? Heeh. Dipancong. Dipacong. Jadi pancong. Sebagai komunitas orang temongkeun. Wis gila Hebat. Jeung aya komunitas. Temongkeun kumaha? Temong Temongkeun skill urang. Kudu era ku Kang Wawan. Ya, Sebagai bintang tamu contohan. Ya ngalobi mana mah. Apaan aya geuning baheula cek batur mah. Naon? Ayeuna mah ngabuleut jadi 3A. Naon aya 3A? Asa asih asuh. GSBL. Naon guys, bel teh naon? Gue suka bicara. Ayeuna bisa. Apaan baheula mah aya ningan cek gegeden. Anu jauh urang deketkeun, geus deket urang raketkeun. Geus raket. Geus raket urang lem. Geus raket mah atuh haneup. Aduh, jeung nyafal hanu. Setik gedena urang kudu sanuk-sanuk cek bahasa Sunda mah. Hafal maneh sanuk-sanuk? Naon? Sanuk-sanuk. Nyapa lah tuh. Di nunguning ya aya sanuk. Eta mah Tanu Haji Muhyiddin Tanu. Hah? Lepotil. Belegung tah sanuk-sanuk mah nu sok pake mani tah eta harus lenangkeun. Eta mah anu kuak-kuak anu eta mah. Anu kumaha sanuk-sanuk? Sanuk-sanuk teh urang teh pidato. Garis besar nama. Apaan cek bahasa ge mipit kudu amit. Benar. Ya. Ngalak kudu bebeja. Bener. Ngepet aja. Nincek di kotok. Digaladug. Digaladug naon? Digaladug kan mana? Eta bahasa nu ngetep seureuh. Lain ku masalah ngucap seureuh. Sia. Nu di mana-mana ge nya eta raja menincak hamalan. Di kotok belagug sama tuh. Hamalan. Daegeuk kajeung aing di kotok. Naon sabaraha mah jeung kotok? Aya maneh tuak tek batu naon? Taraje. Apa maneh? Sabab urang teh nyokotar di hanapan kadang ayam. Terus Katikotokan. Terus nete taraje nicek di kotok. Babejakeun maneh.
Sebutan kanggo ka komunitas di dapur seni geningan pribahasa teh ku si kawe teh digentos. Naon ari kawe? Kobokan warteg. Eta mah lain kawe kobokan warteg. Aya nu kitu haha. Aya haha naon? Hordeng hotel. Mana SS? Naon SS? Sanok sambal. Gening pribahasa teh diganti. Naon? Nete taraje nincak tai kotok. Di mana ge hamalan beleguk. Iya. Supaya tadi aya dikotok. Tanyakeun di mana ge hamalan naon jauh-jauh dikotok mana merah-merah urang Dikotok. naon Tadi cuma dikotok. tinggal heula dikotokna ya kene eueuh kurang silap Kira-kira wae. silap jadi hamalan Nurtik. Hah? Nurtik. Naon? Munur saeutik. Bersingkatan. Ai teu ngarti Nurtik tomingse atuh. Tolong minggir sedikit. OB. Naon si OB? Oke, Bos. Ai teu sagetik we saya mah. Sek munur kabe. Naon ai kabe? Kolot belegug tuh. Aya nu ke lain kolot belegug, Pak. Naon? Aya nu ke bebe. Ai bebe naon? Beurit Bogor. bebek paling bet Bogor Naon? ape Ah, bener. ape kuntu panjang Itu panjang. Ya, salah. Ulah ditinggali panjang. Ulah. Ulah ditinggali nolong. Ulah. Tingali mata status Hello Kitty na ya Naon satu Hello Kitty teh mah naon? Satu Hello Kitty teh naon? Moal kataekan ku beungeut kieu mah. Ku level hiji. lagu urang nyaho lah Hello Kitty aya laguna Rumah. Hello Kitty Eh, Dasar bete. naon ai bete? Beuteung toron. Tong memawa diri. Ya. Seeutik gedena teh harga diri. nya lah apa Atuh. Sabaraha harga diri? Ai masalah huntu. Nya kana buntu. Eta mah kumaha kudrat jeung turunan. Apal maneh baheula riwayatna ti indung bapana? Riwayat kumaha? Maneh ngajuru ku naon? urang ku paraji Maneh ku bidan? Urang ka ku dokter. Si eta mah lain. Kunaon Si Paraji hese keluar teh. Bu dokter Ku dokter hese. Ku bidan komo. Si Agus kunaon? Benang-benangna si Agus mah ngajuru gebrol teh ku senteg. paingan paingan nolol Memang orang tirek gitu dan disenteg. Mana mah moal apal. Naon Kudu gitu. bangga boga babaturan boga huntu kieu. aing mah era Bangga kumaha mana bangga? itu aing mah era Kudu bangga. ande teh aing Mane mun tadi leumpang ti ditu bareng jeung urang tapi keun kadiuk ka bawah harum ngaran mane gara-gara huntu urang. Emangna untuk mana parfum harum modus. da kumaha kitu Mal apal mane mah. Urang tadi leumpang ti ditu kan ka dieu. Biasa kan adi cowok fenomenal tahun 2015 lah huntu ditalolkeun leumpang teh kieu. aduh Anjir gitu. aduh kumaha Eta leucing garorowok ti ditu keneh. Gila euy. Huntuna apalah banget. Kudu bangga boga babaturan boga huntu. tetep beda orang mah era untuk itu Mana moal apa? Mana apal nih kita Willy? Apal nih kita Willy? apa kan orang mang Halo. hello Mangna. Ye, Nikita Willy, Sophia lah coba unggal penting ta Facebookan jeung urang. Naon? Biasa. Penten pesen huntu urang. Naon? Yang kongkorong. Nah. Lain di jalan tadi aya naon wae nu panggil di jalan tadi keun anu nanya ke mana? Anu nanya geuningan. Nya teh biasa ari naruri foto. oh dipotoan kemana teh tadi Biasa ari naruri foto model mano aya jepret langsung we pasang aksi. Weh, gaya. cowok naon gitu Hah? Gaya Biasa. Kutiluan tadi foto teh. Anu hiji mah biasa YL, Tiho. Waduh, Tiho. Lain foto biasa we gaya Apa cari bea. piho segala. Ngan sebel tuh si bapak di belah warung ditu. Nah, kumaha kitu? Karena surang teh geus gaya siga Cowboy Junior gaya geus Gaya kumaha. tuluy Kan kurang ditanyakeun, "Pak, jang di majalah mana?" Lumayan jang surat Yasin. Langsung banget teh. Tidak modar. Teh tolongin aku kan. Ini riwayatna anjing nyiramna kumaha sok lah bebeakeun abi mete payu di dieu lah. Baheula maneh keur nyiramna kunaon indung bapak? Sok. urang ku buah urang mah Hayang buah maneh. Hayang anggur, Urang hayang buah bir si eta mah lain. hayang naon si Agus? Make jeung hayang senal capit segala. Sok bae. Aduh kesed.
aya kene sok geus memeh nyiram aya deui geus sana sok sok ke abi di ladangan Ai di huripan kunaon maneh baheula nah jero sok di huripan Urang nya kuno maneh ku anak monyet anak monyet pakai urip. ari maneh mabok lem Mana diureupan anak monyet. Uripan mana diuripan ku anak monyet nyakeun bae da kanya eta oge Kanyasa. kanyasa kanya ti ujang icit aja segan maya kieu jeung ujang icit urang ku hayam ai maneh kunaon di huripan aya maneh kunaon ku diuripan hayam 3 bulan cekak Heeh. aya maneh kunaon Gunok. Naon deui? kacing calang dua pege kudu geus urang hidung bapak urang mata bakat tingku hayang legubrak urang ka landunya langsung urang mah dihuripan kunaon beda jeung batur Kunaon maneh? ku buaya ai ranget pengen rangoas ayeuna kusabab waktu nyarelek lain ku masalah waktunya relek naon masalah huntu kumaha urang geus ieu geus urang hiburan Telepon deui untuk. salin hiburan maneh joget urang nyanyi Ya. aing geus ruksak kakara we sok sama dedek nyawer maka dieu we teh kudu dipilihan kitu batin dek naon da urang mah telik atuh Ih, awas sok siapa nyanyi keula lain masalah nyanyi sekali heula lumayan jeung arisan aing arisan naon tadi kalau ngomong arisan beda urang mah arisanna beda jeung batu bedana naon urang mah arisan maneh kunaon arisan Arisan duit. kalau arisan duit teu level 4 tah level urang arisan itu naon arisan naon urang mah arisan emu arisan muk mah murah beda mukna ayo sabulan sabaraha arusanmu 700 700.000 mah nyamuk 100.000 beda mukna Nah, muk masarwa kitu. tah dino pananti nyepengna urang mah aya HP 3 oh mahal nih kagok kegandaran ku mobil tuh sok siapa lah pacar what's up bro oke oke ya siap joget dah hah joget urang nyanyi mana joget vokalis jogetis gitaris ya kiciwis bisa vokalis gitaris jogedi ayo melenis melenis masa ada giat Iya manis. kira melenis naon atuh bongkahan batu sok siapa pacarku memang dekat nah mana joget Gila. wae Naon dengan lain joget gitu naon SKA ASK naon suaranya keren abis itu gak ada duit atau gitu nun pulangan atuh untung kabeh ini kudu dipulang enggak sih jang budak mana jang jajan oh jangan ijo mana beli susu ayo etap alo mana aja duit tidak ora siapa boleh ieu bae ge bajeng can ka dieu suka jurig duit ya bang alah serius hah ini aja jembling semua orang tentang penularan pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah gak usah kirim surat SMS juga gak usah dua-dua memang asik punya pacar tetangga aduh gila kan Wawan iya Kang Wawan Kang Wawan aduh jadi hebat tapi aduh nuhun Kang Wawan lah nun kawan iya mau orang mau aya masalah ya mau sih udah bejakeun ke orang iya pan DPR ada orang sok BKR atuh PDE pembagian duit lagu di mana non PDE pembagian duit lagu Hah? orang itu sombong sebagai BKR Nah, BKR. Badan Keuangan Rombongan DPR Dewan Perwakilan Rombongan Kang Wawan nuhun pisan terus dipasihan abi insya Allah ku abi ieu artos bade digugikeun kanu hakna pisan Allah hebat. saha hakna teh istri abi kangge fitness itu gaul anjir contoh Kang Wawan nuhunnya terus dipasihan contoh sok buru si contoh ieu lain kabelaan kuno di tunggang hareup lain abi teh joget teh naon make jeung protes segala maneh hebat ke Kang Orang Wawan rabu. nah kumaha kitu Eta si Gusti Agus kana angan mun dibentuk deui. patahan kela memang genset aya angenan gitu aduh sia kasih bete Jelema eta tuh. oh sudah
lamun si Agus kira-kira siku kanu angen ditahan awak siga kelar kieu. Keler. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Oh gitu nyantuan anak ini. Nah, tadi ngomong lah. Gitu aja korep. Aduh. Aduh. Woi, gila latihan. Latihan aman loh, gila. Bisa Coba Pak. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Gak usah kirim surat, SMS juga gak usah. Itu memang asik, punya pacar tetangga. Kamu mau mingguan. Naon teu naon? Dari mana ke mana heula tuh? Bebe jauh orang nyari. Nyangan naon mana Agus ai mana ciluk nyangan naon? Ai bieu ngageblok naon. Ribut wae panuan teh keur nyanyi atuh. Lain tadi mah 2 kali ditahan. Naon beda Agus tuh? Ai katilu kali dilepakeun ai di bebeut. Ganti gerakanana. Ganti kumaha? Ku suku. Terak tong tak ting ting. Ih, padup-padup di wae. Mau mana nggak eming ka dieu? Naon deui atuh? Jeung meuli cicing wae atuh kurang dicabak itu teh. Oh, udah genah. Paingan ngahenen. Wah, jangan dari gitu-gitu. Memang orang cowok apaan? Ai mana sih gaya anu aya hasrat? Sudi. Saha? Mana? Teu hararaya. Kompakeun sukuna ka itu kabeh. Kamana? Terak tong tak ting ting. Astagfirullahaladzim. Kan itu heula setengah. Terak tong tak ting ting. Tah, tah. Kompak. Riweuh wae we di dieu. Sok halangan ku anak monyetnya. Kacau. Kala. Aneh kali. Kan ari batur mah deket mik teh. Wajahna Aura. anu asli. Aya maneh beungeutna ulah digoreng-goreng kitu. Aneh. Sagabah-gabah wae. Aduh, tagabah. Aya ieu beungeut asli. Anu asli sia. Musikna jadul banget. Teu apa anu pasuna? Luwih ti kieu sia. Maneh ngomong kitu tah lamun papi urang, mama urang apaleun ngadat sia. Hello, banyak tukang calung papi mami. Apaan papi urang keur ke luar negeri? Di mana? Di London. Bisnis buka perusahaan. Perusahaan Cireng Banjur. Aya asa di dieu mah Cireng Banjur oge. Nya Cireng Banjur aya di London. Dasar puntennya itu geleduk. Umur juga. Ayo wae. Ternyata kumis asli. Wah, anu palsu sia ya teh. Aslina kumaha? Tah 3 meter. Sok kompakeun terak tong tak ting ting cret. Siap. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Gak usah kirim surat, SMS juga gak usah. Waduh memang asik punya pacar tetangga. Iya. Mane si anu ieu keur ngeunah joget. Kan bojor atuh. Naon atuh ai mana? Apa diganti gerakanna ku tuur? Terus Tuur sih nang kau di urang. kumaha? Nah, Di mana? dieu Iraha. tadi Kumaha? Saha? jeprut Kumaha? Di mana? mana ninggalin? Saha? Sinan. Iraha? Di mana? Atos sangkeng beuneu. Awas ngege. Wow.
Ayo mah jeung nutupan hidung da si ieu mah sehat. Sehat sih urang mah. Urang kan kayak disangkana urang bener bau bibir. Geuning dia urang mah. Ulah poe ngikat gigi. Nyikat huntu urang mah. Heuh atuh urang. Beda, urang mah jeung batur. Urang geus Nyikat huntu kunaon? Kodok. Paling opak tah. Mane kunaon? Kodok. Kudu kos urang. Ame harum, ame alus tah made huntu urang. Kunaon ai maneh nyikat Ku autan. Ngaremnyit. Kajeng mau autan saya tuh. Kebayang gak ku autan. Kebayang getar. Getar. Ulah moyokan we huntu urang. Naon gitu. Teteh mah mal apa? Nyebutan teteh mbak ya. Udah aja beb ya. Rujit. Ya, lamun rujit, buru mau atau polong jeung keresek. Naon? Kata rambut asli mah. Kak? Ah, kakak mah begitu aja. Kita kan best friend kakak. Kak? Kiki berkah untuk Abi mah. Asup asuransi. Memangnya Abi tirek gitu. Ye, untuk Abi mah 2 tahun Kang. Apa? 2 sama kieu tah. Kakak mah terlalu perhatian sama aku deh. Nomor PIN aku 08570 ya. Ye, Abi mah 2 tahun dikontrak ke perusahaan behel 2 ibu. Behel Abi nusuk diiklankan benten sareng nu sanes. Beda batur mah. Anu beb kan behelna gitunya. Benten Abi mah. Aya ecengan. Abi mah nyengir gitu aya bacaan di dieuna. Naon? I love you mama. Lain tak ai kamari maneh panggih di pasar baru. Rek meuli naon teh? Biasa. Naon anu make kemang-kemang segala? Biasa. Meuli naon? Biasa kan, biasa meming aku kan BBM. Heeh, naon sih? Kakak, tolong dong aku beliin Legend Progen. Hayang Legend nu Progen, gitu. Teteh nggak gitu Legend? Teh, beli, ayo nama usung Progen teh. Ayo kapuger makan Hello Kitty, gitunya. Abis sok nggak dah. Abi mah nu heran. Boleh ninggal? Abi nu mau. Pilih gitu gade. Abi mah sok iya sok kaulan kata saya. Abi mah kadang-kadang sok kaul gitu. Geus jogetna ganti ah. Bilih teteh bilih bade di kaulan ku hate Abi mah enggak. Lamun maneh hayang kaul ka hate sok zaman ayeuna gomal saeutik. Tanya di mana rumahna, tanya. Tanya imah di mana? Teteh upami tos nonton calon di dia bade euih langsung mah. Boleh? Ningali we curug da Abi curug Abi mah teu bunduan atuh. Lain nyebutna mah teu level mang atuh ka mana atuh? Mang nyebutna teu level pisan atuh. Di dieu mang teh. Terus itu Angkel. Coba. Jika jempol sadayana. Tuh jempol sadayana mah itu. Iya kan. Akang jadi ulah ningali ka dieu. Jadi ka Abi kalian aurana kan. Memangna Abi siluman jempol hungkul. oh semua. Sok gomal Teh atos. Abi kajantenan di ditu teh. Lah kumaha kitu? Seuri wae gigit tekan we teras. Gigit tekan kumaha? Gigit tekan we gitu noh. Kumaha gigit Ieu mah tekan? pengalaman. Ditanya kumaha cek ditanya. Seserian. Heeh. Kan gak bisa teteh ulah seserian we. Ih, kan duaan sami kitu, kabeh ditaros kana hiji deui. Kumaha? Ai si eta kunaon seserian we jeung kikituan, jeung jeriheun. Minuman cai atam bener. Oh, sok kitu awe jeung jeriheun. Oh, sok awe ge. Ari Abi ya jadi nervous. Nervous naon gitu. Nya tadi ka bebek teh acan beres gomal. Eta gomal kumaha gomal. Pamitos nonton calon ti dieu tong nunjuk dari curug ye. Kade ieu bisi asupna salah. Bade langsung uwi atau lebih ke mana? Uwi, mun tiasa nyimpangnya. Nyimpang ka mana? Teh Abi. Dah sampai kituna. Aing gomal lain gitu. Model kieu ye. Ikan hiu di Cibiru. Ya. I love you yang pakai baju biru.
Sarua tuh urang oge. Uy hayang nyaho. Ikan hiu makan brem. Brem. I love you. Aja berem. Ayo mana dek kagok bagus mana? Kagok bagus. Engke mana mah mun aya di gombal meunang awewe engke. Aya kan? Aya awewena. Aya aturan Aya aturan ke awewena anu dibuntut hareupna teh hiji kitu ngawir. Baju sararwe. Make senol capit sisirangan. Mau kantong. Buuk gimbal. Eta nu gelo. Yang mana eta? Beda ka gombal mana. Teteh pada milih nu ieu pada milih ieu. Nu mana? Nu katuhu. Anu mana? Kiri cenah. Anu kiri. Kok enggak dua-duanya? Kan udah milih jadi milik kakak. Pegang. Itu jalur pas di jalur kan tadi pada iya cenah. Benang merah. Kela ieu contoh atas di temongkeun. Si kapopohokeun. Eta joget dia salah wae. Gerakanna ganti. Kumaha? Modelnya tipitek rengkuh kan kudu rengkuh na jaipongan oge. Tes. Leungeun kaluhurkeun tes. Kela. Cing mah aja. Naon? Siga kura-kura ninja. Sok, red. Kaluhurkeun. Nu ieu gayorkeun cerek. Goyang. Tuh. Iya, inilah pasukan monyet. Oh, ngasih kiat tuh tah. Mode aya nian naon? Hah? Cherry bell nah gitu tah, cherry bell mah. Oh, mana geus boga TV sia nu cherry bell. Segitulah aja TV mah batur. Gerakanna gitu tat. Ieu ngangkat sih teh. Aku angkat. Tah eta anjing terkieu. Anu bener. Nih, mana Mbak? Ai gaya kudu nomarana. Ai eta huntu ayeuna naon ayo pawur teh. Gogodag ini ngali huntu urang. Lain gogodeg. Kataji sia sakatu. Lain kataji. Naon? Ingat baheula cenah kabayang di dinya mun dahar jagung. Ieu nya sarua we. Heuh baturna dipecel kieu aya mana-mana. Hau. Hello sia. Bisa dek nyot atuh ye. Memangnya naon? Nggak sih, Tapi halus betul si Agus mah. Kerja kan si Agus mah sosial. Baheula. Jadi lamun pas mantuan atau man diurang kan markeun genteng, ukur bos teh labu. Nah si Agus teh labu eueuh cing dina dihanap teh. Nah ka mana efek teh ngait teh dah genteng. Gantungnya nggak Mane mah moal apal ye huntu urang mah tiap minggu kudu moro sok loba datang ka imah. namun tidak Nah, kadang-kadang pesen cenah ira dicoplokeunana. Jangan, jangan, Jang tumbak. Kadang-kadang urang mah dibawa moro. Kadang-kadang kanu mencek urang dialukeun lah. atas buas, Kamang layang. atas buas. Ngahina unggul Heeh. kan untuk manehnya. Urang pernah mandi di ulang tahunkeun. Nah, iya best friend. Pernah di ulang tahunkeun. Kumaha tadi ulang tahun kan? Mun maneh nyuplilin kumaha? Parem, Parem. perut maneh. Siwa lain. Kumaha? Itu Bebelah. Kau jadi kana huntuan. Ya, saya. Mengapa kau menangis manis? Duh, kurang seetik. Di mana suara siapa? No ah. Iya. Tapi pasti yes ya. Bangun akhirnya. Mengapa kau menangis? Wow. Sok. Pengen tahu aja tuh, pengen tahu bingit. Pengen banget. Ih, kakak mah capcus deh. Oh. Jawab manis. Oke. Mengapa kau menangis? Nunggu ya. Nunggu siap. Oke. Buruk. Oke. Mengapa kau menangis? Tinggal itu bibir abinu ecengnya. Udah penting ah. Kembang. Mengapa kau menangis? Manis. Gitu. Gimana menurut Bapak suara aku? Yes. Tadi saya no. No. Ya. Yes. Jadi hayang balik. Yes. No. Yes, no, no. Memang yes no naon artinya? Akidah tinggi. Dunia lain sia.
Mengapa kau menangis? Nyot-nyot dikenyot. Manis, lain dikenyot. Anu manis dikenyot, bagus kan. Nyangke tau. Oke biasa. Lain wayah kieu. Biasana ge subuh. Mengapa kau menangis? Manis. Aduh, salah. Ayahnya suara. Cik saya kenalan nadana. Ambil nada A sama dengan do. Jadi Ado. dipanah ku abi. dipanah? Ulah nyebut-nyebut ado. Naon? Kan mitoha abi. Mitohana. Yo mitohana ado. Itu Juga nikah ado tapi kalangkang. bedanya kalangkang maneh mah katingalina teh alus gitunya. Cingkus maneh bedi tukus. Tolomong. Jempol semua. Tok siap. Nabi nanda A sama dengan do. Iya. Up, do, up, do, up, do, up, do, up, do. Pertini ini. Cing. Survei membuktikan. Ya baiklah saya host empat mata Ade Silet. Saya Nan Gunting. Agus bedog. Ngkus asahan. Anu bobi bawa Kan mana teh geus teh kuasaan bagus. Oh iya benar. Nah, ya baiklah saya host empat mata Ade Toma. Saya Nan Cengek. Agus Tarasik. Ngkus coet. Samara. Apaan make coet? Genos. Memangnya ya calung nyambal. Salah, siap. Up, do, up. Agus tapi kompak nama. Jangan Naon yang mana? Bu, astagfirullah tabungan ini si gawi bolet. Naon? Astagfirullah poho aja jangan dipicun. Mana kemana heula tuh? Itu nanyakeun jam. Ngapain? 2 menit lagi kakak mati dong. Panges bieu poek. 2 menit deui. Top, bisa kejadian deui. Jadi cukup manis ya nya. Oke. Mengapa kau menangis? Manis. Hapuslah air matamu. Manis. Eta no acuk berem raraina. Manis. Gocap. Mengapa kau menangis? Manis. Hapuslah air matamu. Manis. Eta nu ngange ceket kulit raraina. Manis. Modus. Ceket heula. Yuk. Mengapa kau menangis? Manis. Hapuslah air matamu. Manis. Ngatur nuhun lah. Kang Wawan raraina Manis. Contoh ya nya. Mengapa kau menangis? Manis. Hapuslah air matamu. Manis. Eta bujur hayam rasanya. Manis. Namanya mundur bagus. Mabok lem. Awak barang atuh. Mohon. Aya mah tengah denge. Dea ke tungtungna. Naon pokona urang mah cek komandan kudu manis-manis. Main jadi nurut ka komandan. Nurut kabeh oge. Lamun komandan hidup mere keulai. Nyapait atuh. Nah, atuh nih kudu Mengapa kau menangis? denge.
hapuslah air matamu manis eta bujur hayam rasanya haneut asukan teh ulah bujur hayaman emang aya itu teh saha Berarti kayak hebat tapi. Berarti teteh saha itu nya oh Ibu Wawan tuh geningan cek abdi oge Ibu Wawan acan rekan-rekan Cek mana dia bojor hayam naon? haneut Mana geus kasaan ya? Oh, Terus kita pasti. beli tengah SMS. oh hayam Hayam wae. Ada bawawan nuhun Bu Wawan. Lain. Apa sudah, Bu? Bu Wawannya aurana hebat gitu Oh, gitu. Biasa. nah emang biasa deh Sami jeung abi aura mah. Aura naon? Bu Wawan mah biru kan ketinggalan tidak. Aiman emang aur-auran Sarua we atuh da urang ge aurana aya manisan eta teh. aduh Aya nu utah. supaya teu pipeseaeun baiklah kumaha maneh daripada silakan anu bener mah pipeseaeun Tadi mana nyebut tahun nyabok atuh ya. eta kadengina naon pipeseaeun Tadi mana salah. eta kadengina naon tadi nah we daripada ke urang Boleh ngobok abi jitu jadi. ada mana mah ngalagu tong ngalageo ngomong ngeut Sebab itu nggak respon. Hebat. picen manisna ganti ku nikmat atuh Ah, ulah nikmat. Naon ganting? Mending ge pulang. Mama sanggup pulang. siap mengapa kau menangis Nikmat. eta hapuslah air matamu Nikmat. eta ninyuh godei rasanya Nikmat. Ngalobi. mengapa kau menangis Nikmat. hapuslah air matamu Nikmat. eta bujur muning dilamut nikmat mana ada rogo aya tuh apa diganti ku nikmat Keserepan ilmu yang subur. naon tuh Itu apa? Itu tungtungna. nikmat lagu ganti Astagfirullah. Kali. Ari mana nggak wudu encan. nganggo satu Itu tungtungna teu kadenge. mengapa kau menangis nikmat hapuslah air matamu nikmat bujur muning dilamut kasut ayeuna maneh mundur atuh Bujur muning osok, bujur ayam kereuyeung. ganti ku lagu pop suna tuh pop suna Oke. apa mana Nining Maida naon Nining Maida apa saha Nining Maida ieu apa dia emang nah cuma emang juga teh mun aya ojek ngaliwat jawab kumane Kumaha jawabna? gening sok hayang numpakan eta mah kalangkang laguna Kaset urang 7 peti Nining Mede eueuh kitu. apa nih mah rek non kreasi diganti sair Teu meunang. Hasil karyanya kan. Temenang itu mengenang. Ayo nyebut akang aji. Kemasuan teh asupna pelecehan seksual teh. lagu jauh-jauh iya mah pokoknya mah rekayasa we jadi kumaha cikan mun aya ojek ngaliwat Gila. gening sok hayang numpakan oh alok mata gitu heeh geuning sok hayang numpakan bisa gitu gampang Kumaha? Kira. Tadi mana kuda? Mirimir. benar Biasanya kuda domba anu di talian gitu. Gongseng dipake sih tong teh. mun aya ojek ngaliwat Geuning sok aya numpakan
bagus. Ayah mobil ngaliwat Geuning sok aya numpakan. bagus. Nyanyi atuh bieur aing teh. Mun ayah domba keur cicing Teh masalah. Geuning sok aya numpakan. Contoh. Makasih ya Beb ya. Naon? sadar. Jadi hebat. Mun ayah domba keur cicing Jawab. Geuning sok aya numpakan. Jawab beri kanu duit bae maneh. Emang masalah buat lah. Naon itu? Memang kita best friend gitu. Kumaha Apa maneh? diganti laguna? Nining Maida. Naon katina? Hah? Naon? Cek si ada tadi naon? Dengekeun. mun ayah domba keur cicing Aya domaan. Ayo. Aya mana Aya domaan mah sudi aing mah. Da mana gen moal daek dijawabna? sok. mun ayah domba keur cicing geuning sok hayang ngajual usum kurban ini Situ mau dijual. kayagung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Giopaninya. Oh, kakak. Coba. Edok, Mak. Edok. Kang Mus. Suketin teh geuning arisannya kamari. Suketina. Edok, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geuning arisannya kamari. Henteu. Ih, meni bodoh. Naon gitu? Ah, abi kengeng arisan. Bisa naon? Orang kumpul. Assalamualaikum. Salam. Allah gajah. Assalamualaikum Cune. Une sih. Mangga mak. Ya, abi teh bareng aya peryogi bagus. Eta ngomong biar entokna dikunyam-kunyam naon. Peryogi naon? Naon mah nyebutkeun bayar entok. Aing geus peryogi naon? Mana teh rumah sa? Hah? Mana teh be aku manes ya? Oke loh. Emang naik teh naon? Ya, abi tos di toko besi. Tos naon? Pilih peryogi ieu. Naon? Bareng minca ieu ya bongkahan batu ali. Emang kita ke besi gitu bongkahan batu ali. Aduh. Assalamualaikum. Hidang. Waalaikumsalam. Pilih peryogi pada hajatnya. Pilih peryogi abi ngadu dua. Naon? Ieu baskom tutut. Assalamualaikum. Bu Ade. Bagus. Di mana itu di rusuhan? Kita pas di rumah sakit. Bade naon? Kita pas nyuntik rabies. Assalamualaikum. Nyanyi nyanyi. Assalamualaikum. Nyanyi dinya, nyanyi. Oke. Nyanyi. Bagian Itu. aing teh dibeli. Siap. Bagian Ulah. aing teh dibeli. Nyanyi. Koyok. Hiburan ah joget dah. So. Assalamualaikum. Nyanyi itu nyanyi. Bagian aing teh dibeli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade. Bagus. Ya abi tos di Tasik. Tos naon? Tos mesa tolomong. Assalamualaikum. Gus, Sila bade. kita bere kawalungan abdi teh. Bade naon? Dia bere micin sampah. Assalamualaikum. Nggak salah nyanyi deh. Joget ya, joget. Nyanyi. 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 Oke, nyanyi. Nah, bagian aing mah teh dibeli. Assalamualaikum. Abi tos teka ange. Ieu buntalan kasur. Aduh. Assalamualaikum. Atas. Teh dibeli bagian aing mah. Assalamualaikum. Aduh. Naon? Sok gugu. Tadi gugu kadang-kadang Oh, sok katuh. kenteng, sok ngacak-ngacak kenteng mana mas? Sok atuh. Leuh ngacak-ngacak kenteng. Nah gitu. Eta sok pindah agama. Sok atuh assalamualaikum. Sok. Tah bibirna sing alus. Meni maksa. Sok cing alus. Waalaikumsalam. Acan. Oh, acan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari abdi bagi ngomong naon. Aduh. Ini teh kana banci nincak nu mangsana utama. Punten. Unur katingali punuk datang teh tarang mangsana mulang mangsana. Uy, mung sakitu teh sim kuring, bibir aya kalangkungan sareng gerangan haputan anu dina kangawan. Merdeka dapur seni. Iya. Mang Layang Midang.
hidup pengawal lah. Dapur seni jeung budaya